ya Rasulullah salamun alik. Nu sakarat urang sering ngahadiran, mandian sering, nyalateun sering, tahlil model kieu sering pisan, ngadenge di batur nu maot sering. Tapi eta ku tolol nawak urang teu daya kanasehatan, wayah nonton TV mah nonton bae. Eta wayah WA-an mah WA-an bae. Eta kan gara-gara teu kanasehatan. Padahal cakangjeng kafabil mauti wa'izo. Jang nasehat mah cukup maot. Ieu mah ku omong geus teu kanasehatan. Ku maraot geus teu kanasehatan. Ku maca Quran geus teu kanasehatan. Cak Allah lamun geus teu kanasehatan kos kitu dibeuleum sia ku aing cara di Israel. Dianginkan sia kuai, digempakan sia kuai, karakar rasa. Nah iya lamun geus urang curug geus teu kanasehatan ku tausiah, teu kanasehatan ku maca Quran, teu kanasehatan ku pituah-pituah, teu kanasehatan ku nu maot, asana dicurug angin beliung. Ji ulah sambarangan. Geus teu kanasehatan, kuari dicurug meureunanan ai 8.000 mah jelema aya 8.000 mah aya meureun nya nya nu salat aya eueuh 4.000 kan 2.000 lah nya aya 2.000 meureun nu husu aya 1.000 asal eueuh hiji-hiji acan neangan nu husu mah sedengkeun kapan eta salat teh nu diitibar mah khusyuk. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa tak khusyuk teh asal der bae salat mulai ngalayap hate boh nu ka karung nu ka mall berbagai proyek-proyek ieu tah eta hese sebab satungtung urang bergelut di kegiatan-kegiatan eta lah nu nyangkut di jero hate. Lamun urang geus bisa ngalepaskeun eta karak cacak-cacak ka sorga kudu make amal asana moal anu ka sorga urang curug moal ngan untungna ka sorga lain ku amal tapi ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iwalti urang muga-muga we karahmatan ngandelkeun salat urang maja kos kieu ngandalkeun ibadah urang wa kos kieu sugan be rahmat Allah mah wasi'at kullasyai. Rahmat Allah mah leuwih jembar tibatan nu aya masyaallah pohara. Na ieu sugan kanasehatan ieu kudu maot urang teh ieu urang teh tafakur. Ibu Iis beusina loba ge jamaah. Ibu Iis mobil boga jamaot, Ibu Iis atuh duitna loba ge jamaot. Komo meureun urang mah teu boga naon modar. Atuh sugih bae pae atuh komo nu susah koit tah mah geus. Nah ieu sugan kanasehatan da urang masyaallah. Sedengkeun waktu datangna pae mah saha nu nyaho. Nu nyaho iraha datang na paeh kula lamun maca di kitab Nawadir kadang hayang seuri kadang inggis aya hiji jelema usaha sageusna usaha hayang jadi pejabat emang kitu lalaguan jelema mah mimiti usaha asal geus sugih bae aji bae mimiti yang jadi dewan kan itu yang jadi bupati tatang ge tatang aji tatang dibere sugih bae asal hayang jadi bupati nya na ku kari mah kakara yang jadi RT doangnya nah. Ya ditatang. Nah, ieu bae lalakon jelema mah kitu bae. Ieu bae ge nu dibabawa ku kula ieu, rencana yang jadi camat. Atuh, ijazah teu boga naon teu boga. Jadi camat ulah ngahayal. Tatunya aya jelema ngumpul-ngumpul harta, kabelah dituna yang jadi pejabat,
dikersakan ku Gusti Allah. Emang dunia mah gitu, jadilah nyana sering hiburan. Satu ketika nyana ngumpulkeun kaum-kaumna di satu ruangan anu tertutup, maksudna teu meunang kacampuran ku jelema cacah. Ieu mah khusus menak-menak steril, dijaga di lawang nage. Bangsa santri-santri anu make sedajep itu teu meunang asup, teu meunang tamakos kitu mah. Lah santri mah nilai di mata pejabat santri nanaonan, tapi di mata Allah pejabat nanaonan. Santri nu menang poin. Ulah adigung jadi pejabat. Di mata manusianya na diagung-agung, di mata malaikat mah emang malaikat kumaha gitu. Ulah ku Allah malaikat makan boga aambean batin. Lamun orang sering baca Quran, zikir, sholawat ka ambe ku malaikat, seungit amat ka ambe ku malaikat. Malaikat mah aambean kos kitu tah. Lamun urang carang baca Quran, carang zikir, carang ibadah, malaikat geus kieu bentek awat teh budak ieu. Betek cek ieu. Ieu ge kaambeuna ku malaikat asal bararau ieu. Beda amban malaikat mah. Sebab tadi pan dibacakeun, malaikat mah la ya'suna, teu pernah maksiat. Selalu ngalaksanakeun perintah Allah. Eta malaikat badak bersih. Geus lamun malaikat bisa ngambe jelema nu ibadah ahli Allah ge sarua. Waliullah bisa ngambe, oh ieu mah seungit batinna. Oh ieu mah bau batinna. Oh ieu mah hayang kawin deui atuh lain. Kaambe bae. Da napas da teh kaambe, mbak. Nu kaluarna teh lamun apansa. Kayawan. Masya Allah, ayah yang kawin bawa masalah ayah yang nyandung ya. Kaambe ku ahli Allah mah. Debatna kadang-kadang ngabalieur teu karasa ahli Allah teh lantaran nyana teh kan ngambe nu bau mah teu betah. Nah, komo malaikat. Nah ieu jelema keur meujeuhna makan-makan, minum-minum. Artinya hiburan, dah biasa dah hari mah. Cuman di satu tempat bersteril. Temenang cacah asup kadinya. Keur mujeuhna hiburan. Memeh dahar teh kapan ari pejabat mah kudu aya musik heula. Musik ge lain sa musik-musikna kudu aya nu joget heula. Nu jogetna ge lalaki mah teu betah kudu awewe. Aju jogetna ge teu meunang make baju cenah tapi caksia aing ge. Atuh caksia aing ge jahok kitu teh caksia. Masya Allah karim. Nah, begitu keur meujeuhna hiburan, lawang aya nu ngetrok. Trok. Dibukalah ku penjagaana. Begitu dibuka, jelema rudin, jelema miskin make kaneron, kopeana ge geus beureum sapotong, sendalna ge sendal jepit sabelah lain geus lamun asup teh ieu menghalangi pemandangan. Membuat tidak nyaman di jero. Pad urang suasana ge aya nu nyaman di jero. Sok urang bae aya suasana hajatan kemudian anu karasep nu garis betah kan. Jol bae urang lembur teu make teu make sendal teh dadabud. Urang ge ajuki bae teu nyaman ieu suasana. Tapi lamun datang nu geulis masyaallah aju seungit. Endek balik heula. Heuh cak sia aing ge. Tah ibarat keketrok teh aya nu kitu. Ditanya ku penjaga, naon ki? Kula hayang ka jero cak. Ye. Ulah tuh teu meunang. Henteu hayang milu dahar ka jero. Engke bae ki dipanggieulkeun embung jatena. Hayang di jero bae babarengan. Teu meunang ieu mah teu meunang. Ieu mah khusus make dasi. Ye atuh cari ngejak aki ge jelema keneh cenah teh. Ulah hiji kudu make jas,
atawa pakai dasi atawa ieu mah orang-orang terhormat geus aki mah ge dipanggieulkeun mah teu bisa ulah kitu cek cenah ulah aya ka jero mah maksa teh aki-aki ke lapor heula kula ka nu bogana begitu lapor ka nu bogana Pak di luar aya aki-aki Rudin ayo maksa hayang ke jero hayang kapanggih cenah jang aya teh sabangsa mah gebug habek gabung aya teh sabangsa mah ulah acak-acakan di suasana menghalangi pemandangan geus gebug datang keluar tebang cek penjagana indip memeh digebug kudu indip ngaloyor teh aki-aki ngaloyor menang meureunanang 20 menit datang deui ngetrok deui trok saha aki sia deui cek penjaga degaul dieu lapar hayang dahar geus dipanggieulkeun bae cek penjaga teu bisa pokona kula kajen ku kumaha ge hayang kapanggih jeung nu bogana cek penjaga teu menang teu menang kudu bedakeun lamun kula teu bisa asup nu bogana tangga dieu maksa direjeng nyana teh kuduaan kutiluan dek diinditkeun eta teu karejeng cicing meja da dihareup kieu bae aya heran penjagana ieu aki-aki leutik-leutik ke teger amat cenah teu bisa kagoyangkeun teu bisa dipangku kuduaan kutiluan kohbatan kulimaan nagen we teh aki-aki wah lamun urang boga tanaga kitu demo teu kudu lobaan-lobaan ngeus make aki-aki bae hiji ya Allah ieu ku teger jasa pokona cek cenah lamun aki teu bisa asup ka jero nu bogana teh ka dieu eledet akhirna nu bogana Pak aki-aki nu tadi teh datang deui gebung waduh Pak boro-boro digebung Pak diangkat kuduaan teu kabal 5an cek cenah atuh boro 5an 10-an ge teu kaangkat coba yang mendingan datangan mah datang anu boga kandingan naon ge aki hayang ngaharewos ka anjeun naon ngaharewosan segala itu seetik bae ya kula malakal maut nu bener nu bener ih kula malakal maut cek eta teh ajeureuh naon atuh tugas tugas kedeung deui saha tah ente sok kitu sok teh iya tiba tugas ti Allah cak anu penjaga teh paingan tadi diangkat ku 2an teu kaangkat ku 5an teu kaangkat ku 10-an teu kaangkat orang malakal maut mah waktu birat kabeh tinggal eta bae nu saurang deuk ka mana di Lauhil Mahfuz tertera bapak kudu dicabut nyawa ayeuna keneh langsung cabut golepak teh eta paeh teh kos kitu gambaran urang keur hiburan urang keur di jalan urang keur di imah di rumah sakit waya datang paeh datang bae Ibu Iis mantes di Lombok sehat kan berarti datanglah ka dieu sehat kan berarti berangkatlah ka Cipanas sakadar hayang ngecek doang keur sehat ajal tiba waktu kaayaan anjeunna erek ngecek awak eta onem Ibu Iis mah aya panyakitan eri nu kamari teh nu di Balaraja apa eta upaya kita tuh naon isuk-isuk mandi geus mandi hirupun mobil bari nungguan mobil ngopi heula kieu teh siripit datang ngelup bae cek pamajikanna teh ka haji cenah pan tungkul bae kunaon teh ka haji tungkul bae dideurekeun beuti kajauhan geus aya baru setengah jam disampeurkeun digebeg-gebeg ih haji Masya Allah eta kapan teu muriang teu naon eta mah deres Ibu Iis muriang
tadi atau di bangku eta teh anu kukula dicaritakeun asli anu mantas keliling Wali Songo balik Isa aju mandi dahar tas dahar sosonoan jeung pamajikanana sosonoan jam meureun saminggu teu kapanggih-panggih mun geus kebal teh pamajikan ka haji ngabeuratan we awakna ngabeuratan we ieu terus bae horengana ieu bang ka haji ieu teu turun-turun sakene ieu di luhur beuteung terus bae barang digulingkeun teh maot eta pan di luhur pamajikan maot Masya Allah tak ieu teh hartina siga hade paeh datang ka urang teu pasini adapun urusan paeh teu kudu dipake kasieun cuman urang lamun keur meujeuhna aya dina jalan Allah makan ngeunah aya dina ridho Allah makan nikmat kadenge woi Rusdi maot di mana keur salat duha Masya Allah indah amat Masya Allah Haji Toto maot cenah di mana keur di masjid Masya Allah kan gini adang pae di mana di nightclub Masya Allah atuh ada jore kabeh jana eta kos kitu nah ieu si hade urang teh bakal almarhum kuari mah karak nyebutan batur bae engke mah sarua urang ye nah nu mantak kulantaran teu nyaho iraha datangna maot hati-hatilah jadikeun paeh teh sebagai nasihat abeh urang selalu inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala lamun inget ka Allah berarti ngalaksanakeun parentahna ngajauhan laranganan salila ieu kan urang ieu poho hartina poho teh ngurusan awak bae roh teu sedengkeun ye sedengkeun roh kaluar awak urang mah nu diurusan ku urang nu kuari dahar nginum mandi pakaian geus teu meunang jore saeutik teu meunang kotor saeutik malah boga hadam marah ka hadam lagi ieu istri ka anan aya dua emang jalan kareta dicareka teu meunang salah saeutik sendal teu meunang kotor sapatu teu meunang teu herang dimumule ku urang awak urang mandina caina kudu bagus sabunna ge beuh geus embungeun make capluk embung bangsa capluk bangsa kamai geus embung hayang makena sabun colek we geus teu hadaekeun hayang nu hebat-hebat bae ngaranna ngurusan awak isuk pageto paeh dikubur jadi makanan cacing jadi makanan bilatung anu bakal menghadap ke Allah roh tapi urang roh teu pernah diurus ku urang kuari carana perbanding ke urang minum kopi karasa kopi sehat berarti kan ngadahar urang ayeuna naon gitu kacang rasa kacang sehat dahar jeung semur amis terus sehat karena sata awak teh sehat ngeunaheun awak sehat sare jeung sabaraha bae jadi wow komo di mobil mah asal naik we ka mobil hajureup bae aya jelema lagi kuari atuh eta sehat berarti lamun teu sehat teh teu sehat para raid kabeh ge dibere jeruk sakitu amisna pahit dibere salak sakitu amisna pahit roti pahit eta gering kulantaran awak sehat segala rupa ge geunah bae awak mah babari nah kuari hayang nyaho roh urang sehat apa henteu coba ku urang maca Quran lamun maca Quran urang bisa sajuz 2 juz 3 juz normal berarti normal bener normal dah nyahoan ibu dah aing ngomong nama atuh asal maca Quran hajuh ae a'udzubillahi minasyaitonir rajim ieu udah rohna ieu kudu diinfus ieu geus beres geus beres maca sholawat 4444 atau 444 dibere 44 bae jadi dibere 44 geus teu kuat 11 mantep salat 11
teu kudu make tasbih 11 mah tuh teu kudu make leungeun 11 ieu mah tasbih dikongkorongkeun aya maca sholawat 11 atuh teu kudu make tasbih 11 mah make ieu mah ya tuh ibadah aya tasbih geus dikikir bae asal aja lemah bae hampir ke baduk ku tasbih jelema 11 aya ge maca tasbih pada loba tah karak bawa tasbih maksa 11 teu kudu 11 ge teu kuat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi min wal taqdana Allahumma sholli sholatan ya udah kayak gitu kadangnya sorana kaman 11 ge dibere 3 ge bangsa kumaha kulentuk eta berarti roh teh roh gering hayang jaho awak gering jeung henteu makanan lamun makanan rasana asli kalapa rasa kalapa salak rasa salak jeruk rasa jeruk urang sehat berarti ya sebab lamun teh sehat mah dibere si mbak nu geulis ge ngan dideulekeun doang ge atuh kawin jeung anu ngora tapi teu sehat aduh kieu doang cek si mbak kesel aing teu sehat orang kadang nah ieu awak kuari ge mun hayangnya roh urang sehat apa henteu na hayangnya coba cek urang teh aing hayang zikir coba malam ieu hayang nyawa sabaraha yeuk bisa na ieu jago kuat 1000 bae berarti sehat sehat 1000 la ilallah la ilaha illallah 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 200 ge geus lain dedeulean dedeulean lain deui asana rek kunang-kunang tah eta berarti roh teu sehat roh teu sehat baca Quran teu beuki roh teu beukieun baca Quran teu sehat maca sholawat teu beuki teu sehat berarti dicoba kurang awak coba sia maca sholawat jaca kiai teh cenah 444 lah duh loba teuing cenah tuh 44 atuh 44 loba teuing cenah teh 4 atuh 4 biasa loba teuing atuh sih mah gering atuh 4 teu kuat 4 atuh gering lah ieu jang nguji diri urang cek Imam Ghazali awak tes kurang ku makanan ternyata sesuai rasana sehat kitu keleh makanan-makanan ruh Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahlil dan lain-lain sebagainya nah lamun urang masih kena beuki berarti sehat nah kurang direnungkeun awak toh sih maca Quran da teu beuki sia mah sholawat da teu beuki tapi lamun dahar ngaleuwihan di batur batur mah sapiring sampean 3 piring tapi hari maca sholawat teh zikir 3 beuki sia awak asana ye asana sia awak paeh kana neraka sia bayangkeun ku urang neraka wa quduhan nas wal hijarah sedengkeun neraka teh suluhna teh manusia jeung batu buas sia bakal jadi suluh neraka sia coba roh coba nonton TV main bola betah SMS-an betah asana bener siapa calon neraka awak ya asana siapa calon neraka asana bulak-balik tak ku urang antara makanan roh jeung makanan jasad coba beukian ka mana lamun urang masih keneh beuki kana awak kana makanan beuki kana ibadah makanan zikir dan sabar berarti saimbang ari wali bawali makanan-makanan geus tepati jalama geus kana roh bae geus terus-terusan maca Quran eureun maca Quran tasbih eureun maca tasbih zikir sholawat nya nama kulantaran sibuk tah roh teh sibuk pohoan lamun lain heula mah oh ja aya makanan dengan dahar teu haja-hajakeun pan ieu mah isu keneh bae geus wuduk
iya nu dihareupeun kula ieu wudu ngana mah ke jam 10 dahar tadi mah lain jam 10 dahar jam 1 jam 2 makan siang ke jam 5 makan sore penting makan malam atuh beak ku dahar terus atuh mantak atuh wajar HSDI Masya Allah orang mah terlalu ngurusan awak makan minum dahar dan lain-lain karena mandi sare roh tepati diurus padahal awak urang mah ketika roh keluar dikubur jadi cacing jadi bilatung selesai roh urang nu bakal tanggung jawab naik ka langit kahiji kadua katilu kaopat sanggupeun teu roh urang naik sampai ka sidratul muntaha ketika bagus sampai ketika teu bagus roh urang di langit kahiji geus teu meunang asup tafakuran gerage ketika urang maot ayeuna isuk aing mun paeh pikumaha ulah diungka diengke ulah kabongbroy ku urusan karamean dunia urang kabongbroy ku karamean dunia nyaho-nyaho dek bae paeh nah iyalah sakumaha tadi keur meujeuhna hura-hura di jero malakal maut datang nah iyalah jang sakadar iktibar bahwa paeh teu pasini boa peting boa berang boa keur sehat boa keur gering mangpang meungpeung lah sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin alep faedah alep manfaat alep kauntungan 5 memeh datang nu 5 hiji syababaka qabla haromika keur ngora ulah nungguan kolot mungpeung keur ngora buating umur teu datang ka kolot mungpeung keur ngora ye lah aing mau ngora keneh ieu mau ka ngaji cenah teh ke geus kolot ke wow ngora teu bagus ibadah bae banyak ka masjid deui tah eta kan pagawean nu ngora teh kos kararitu tah ulah sampikeun ka kos kitu sugih memeh fakir sing hade urang keur sugih teh keur serba aya pakelah ibadah ulah nungguan keur fakir tirog memeh sugli urang keur kaburu mumpung keur lalugina ulah ngadagoan wah loba urusan ieu urusan itu urusan ieu urusan itu hiji urusan isuk jadi 2 isuk gade jadi 3 isuk gade jadi 4 sia emang teu ngaji kayak aing keur boga urusan kayak geus beres kakarak aing ngaji wari mah moal wakah heulanan asal datang ka paeh teh moal ngaji teh budak aing kudu mah lain gitu aing teu ngaji gas urusan aing tunda ngaji heula aing mah eta karak hebat ieu mah lain engke lah ke mun geus beres bisnis karak dek ngaji asal moal kaburu ieu moal kaburu ieu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang hadir di dieu di imah almarhumah anjeunna ningalikeun ngan geus beda alam anjeunna geus aya di alam barzah urang masih kade aya di alam mulki anu nyana neuleukeun ka urang oh itu wajib toto oh itu terus digerakkeun ku nyana terus ayo ka dieu cek eta baturan ibu ye ayo geraan cek eta nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun ngaran-ngaran manusia biasa komo ibu iswa pedagang bisi aya dosana jeung andai kata aya dosana jelas pasti aya urang pentakeun ka Allah mudah-mudahan dosa-dosana dihampura amal-amal ibadahna ditarima ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere tawakal ka Gusti Allah dibere salalabar kabehan urang kabehan jadikeun itibar saenggeusna ku urang dijadikeun itibar mudah-mudahan urang kabehan husnul khotimah maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha
illallah nu cakang jig nabi man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sahaja lemah nu tungtung ucapan la ilaha illallah surga kula mah asal manggi sakarat haju di pagahan muji nadaek bisa geus bungah sering la ilaha illallah nyana nurutan kalamun geus rada mahfuz ulah la ilaha illallah Allah Allah kayaknya nurutan geus senang tapi satu ketika aya jelema dititah zikir ku kula la ilaha illallah teu daek aya terus dicoba terus bacaan Allah 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 ngalieu deui ka dieu kula belah dieu ngalieu ka dieu kayak belah dieu dikencengkeun Allah Allah ngalieu ka dieu teu daekeun aya dina kekhawatiran urang teh lamun ngahadiran nu sakarat deuk sakarat memehna ge geus dibacaan la ilaha illallah daekeun geus bunga bae teh geus jam maot batuk iirah ge bakal komaha jul Allah 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 geus teu kudu diceungcerikeun geus senang sebab maot batuk teu kudu diceungcerikeun bae teh bang datang ka ajalna ieu nah lamun teu daekeun tah balem bae teu daekeun Allah Allahan masyaallah aya dina kekhawatiran sedih tapi hampir nuku kula di hadiran sakaratil maut tina sekian ratus ngan aya sababaraha urang anu hese maca la ilaha illallah diteliti ta ku kula ye aya nu diteliti aya hiji awewe tah anu hese maca la ilaha illallah hiji awewe hese jasa datang ka kuari kula inget bae sebab barita jeung abah almarhum begitu ngahadiran sakarat asar heula kula azan tas asar abah mah teu kadinya deui kula kadinya deui titah maca surat Ra'd ku almarhum 4:30 mulai rengga perajuk mata keluar letahna keluar datang ka dieu tah datang ka bujal datang ka kuari tah mah inget bae masyaallah keluar teh ka deul kula dihareup kieu eta harita mah beredadan sabulan 2 bulan mah teu bisa aya sorangan kula eta teu bisa wah eta lamun geus boga pamajikan asana nangkep terus eta dan harita mah pemuda keneh ya Allah ya Rabbi terus bae kabayang-bayang bae eta letah keluar mititek saetik calanga saetik lain lalagaan datang ka bujal teh lain lalagaan ya Allah geus beres kula terus di la ilaha illallahan ge bangun embungeun teh gitu kan wallahu alam ta rahasia Allah kula nanya hari eta sih naon gitu pagawean sapopoena naon ja biasa salakina ngan calo kabeneran ku rame-ramena baheula teh calo tah tahun 73 tahun 74 teh eta teh caritana manehanana nyaloan tanah batur teu pernah dibikeun duit tak kanu bogaan jadi asal dibayar kanu boga nama lah ala kadar tak eta kunyana dipake buyah mah nyieun imah mobil ya pamajikan eta kabeletera hese sakaratna eta duh hiji deui lalaki sarua calo keneh anu matak sing hade lain ulah jadi calo tapi eta kos kitu tak asal duit batur teu didahar